warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun Rampe. pamirsa dirang pangajen anu kusi kuring dihormat para bapak miwah ibu oge hanya inuahan diro sadayana jeung wiji-wiji anu sami-sami kusi kuring dihormat. Puji nyembah syukur mangga urang sanggakeun kana kagungan Allah Subhanahu wa taala. Numur beng alam tur nu musik sareng malikeun sakinah makhluk aya di alam dunya. Sholawat wasalam mugia salamina ocor ngagolontor ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. ka para kulawargina, karabat sareng sahabatna, tug dugi ka urang sadaya salaku umatna anu insyaallah sejateumun sareng sakitu kana ajaran manehna. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Hadirin anu kusim kuring dihormat, hapunten anu kasuhun. Ngadegna sim kuring di ieu pasamuan sanes kantos binungku pangaweruh jebar ku pangabisa. Sasatna mah sim kuring teh sejamiri ngarara dina pasang kiri diantara. Begituna sakali deui negasih yang punten. Utamina ka pangabisa dirang pangajen kantos dina ngadulikeun materi diantara kapayun bahasana kirang merenah entek seureuna kirang dua kanti oge teuing udah patokan-patokan asa anu sakedahna. Insyaallah dina reusan ieu sim kuring sejamdar diantara singkat pentingna diajar. Hadirin anu kusim kuring dihormat, salaku umat manusia insyaallah sadayana parantos terang yen anu namina nuntut ilmu teh hukumna fardu ain. Maksudna sakur-sakur jalmi anu kumelendang di alam dunya wajib milari ilmu pangaweuruh kanggo pibeukeun di dunya sareng akhirat. Sok komo lamun urang niat milari ilmu teh diniatan ku ibadah karena Allah. Tangtos kana pinun ku kamaslahatan. Sakumaha hiji hadis anu diriwayatkeun ku Imam Bukhari. Nuntut ilmu teh hukumna wajib keur sakumna jalmi iman. Dina katerangan hadis ieu kacintekan anu tiasa ku urang diteuleumna eta. Kamarana nuntut ilmu teh teu kaweukuh ku hiji martabat. Nuntut ilmu teh lain keur murah wae. Lain keur mulud wae. Sakumaha dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utlubu ilma minal mahdi ilal lahdi. Anu pihatuseunana nyaeta milari ilmu teh ti awet bubragna urang ka alam dunya dugi ka urang yang kudu ngalet. Upami dijengkekeun mah hadis anu nembe teh nyaeta jalmi nu tos sepuh kalebet nini sareng aki masih keneh gaduh kewajiban kangge milari ilmu. Komo urang-urangan salaku generasi mora. Begituna urang mah kudu leuwih suson-suson dina diajar atawa milari ilmu teh. Leres kitu sanes? Hadirin anu kusim kuring dihormat, sakumaha anu kamaklum tehna bangsa urang oge bangsa-bangsa sejenna nuju marandapan hiji wabah pandemi anu katelah COVID-19. Ku ayeuna kitu sawatara sakola ngalaksanakeun kagiatan pangajaran umumna sacara daring atawa online. Jadi lebah dieu sakumaha urang terang guru dina ngadahkeun materi pangajaran teh ngalangkungan HP atanapi laptop. Ngangge aplikasi WhatsApp, video, YouTube, sareng sajamina. Saleresna mah ieu program teh kalintang luyuna sareng situasi kondisi kiwari. Teras tarekah pamarentah sanesna kanggo ngirangan lengkapna COVID-19 nyaeta WFH anu asalna tina basa deungeun work from home. Janten sadaya pada melan kantor atanapi sakola tiasa direngsekeun di bumina sewang-sewangan. Mung janten mata hanjaka ku ayeuna program pangajaran daring atau WFH ieu mah anu kasaksen sareng karaos kusim kuring salaku parajar. Nyaeta seseueurna mah barudak sakola teh teu dialajar ieu di imahna teh. Puguh eta oge aya hiji dua urang nu diajar bener-bener diajar. Mung nya kitu teu sakedik barudak anu milampah hal-hal anu teu dipiharep dina sajroning jadwal pangajaran daring. Contohna main game, tiktokan, malah nu nongkrong keneh oge
Terus kumatak prihatin deui, eta tugas pangajaran online teh digaweanana ku kolotna, ku dulurna, ku lanceukna, jeung rea deui. Cobi galih ku urang sadaya, teu rek prihatin kumaha. Rek kumaha bangsa jeung negara urang bisa maju. Mun generasi ngora nu kuduna soson-soson dina ngalap ilmu nyiar pangalaman tur dialajar bener tapi dina kanyataan kawas kitu. Leres henteu? Leres. Hapunten, eta kajantenan teh ayana mung di sakola simkuring. Insyaallah di sakola AA sareng teteh mah moal. Maksudna moal bentan. Hadirin anu kusim kuring dipihormat, tos disebatkeun ti payun. Salaku generasi ngora kalebet kaum pelajar, seueur pisan anu tiasa urang dipilapah dina araga marojong pambangunan bangsa. Utamina pambangunan di bidang pendidikan. Sakomo pamarentah Kabupaten Kuningan ayeuna ngabewarakeun yen Kabupaten Kuningan kapayun lebet sawios kota pendidikan di Jawa Barat. Ku ayana kitu simkuring ngajak hayu urang sasarengan ningkatkeun waktu diajar. Ulah kaleukeut jeung jauhan sikep pangundulan. Sapiasa-piasa urang kedah memanfaatkeun waktu kangge diajar atau maca. Teu aya ulangan, teu aya tugas, tapi urang tetep diajar. Aya sababaraha kautamaan mun urang parang atawa rajin diajar atawa rajin maca. Di antarana kahiji, nguatkeun gawe otak. Kadua, ngaronjatkeun kepercayaan diri. Katilu, nambah wawasan jeung kanyaho. Pamungkas, ngalandongan stres. Hadirin anu kusim kuring dihormat, manawi sakitu anu biasa kapihakeun. Satrajan amit mukur, simkuring umat cek nuhun geuning hapunten tina samudayaning kalepatan sareng kakirangan. Bobot pangayun timang karaju aya di para wargi sadaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.